teh sarahnya. Kumaha bawa teh? Kumaha teh ka hati urang kumaha mimiti teh kumaha. Mimiti teh na motor di mandi teh di mana di motor teh pada putih apa di Jampang di mana? Ka mana teh? Mimitina heula urang pame pugu jadi urang aya ulah fitnah. Urang ka mandi nanyakeun mandi nya disarahan jeung teh sarahna. Cek saha cek babani, dia ngomong gitu pan dia ada kurang mah. Sakit si Borju. Kumaha tuh kumaha? Maha usah mikir kumaha mitina teh mah teh jeung si Andi teh kumaha. Coba kumaha historina, ceritana kumaha ceritana. Mimina naik motor. Coba ceritakeun mah. Masalah mana lah. Ame jelas ieu ulah fitnah. Nah, Tah. nggak cerita Heeh. Betul. adik teh kan abi kadinya nya Heeh. mana Manana. kadinya cek mana teh Heeh. yang yos kamu Andri Heeh. kadinya nulis teh mana teh aya ieu mah proyek mulanya Bangunan gitu proyek di bangunan. ya proyek bangunan Oh, di mana ya teh? di iya di Pansor Makam. makam Oh, Haji Marlin. Oh. Kita ngabangun. Oh, sebenarnya. Sebenarnya sih. Terus kumaha terus tah? Mimitian kumaha terus. terus ada teh di bejaan kemana teh opat orang Opak naon teh opak gitu. opat orang Oh. artinya dan di piwarang kemana teh Abdi Heeh. Aldi Firman Heeh. Andri Ka mana eta teh wiwarang teh? miwarang eta namantuan Mindahkeun. Oh, minantuan. Mangnana teh minantuan. Mangrana teh ari minantu ka Mang Andi teh jadi Oh, gitu. Besanan gitu. Oh, gitu. biasanya nama tuannya alimantuan Tuh nya. damel Oh, dah berkah gitu. Nah, gitu. Ayo biar minantuan. Berarti ka besanan. Ya kan itu Mang Warjunya tah gitu. Oh, berarti nama. Nama naon nama teh? buta aja ku abi tos dijelaskeun proyek Oyek naon oyek? Oyek hui, oyek opak kumaha itu? ujung andi si ada Oh ya kuy. Pasti kumaha maksudnya proyek kan proyek gitu lain. proyek Oh, gitu. Tah gitu ka hati memang ada teh oyek. Di proyeknya. Jadi ieu proyek ieu. Terus tah gitu. itu kabar teh Heeh. Jigireun aja. pas pola ditanya maaf Eta naon pa tukang-tukang kitu? Kunaon maksudna? Kunaon mangan itu kunaon? Nukangan kitu. Nyapa. Deh, mana? Lah atuh Gampang. Oh gitu. Ngopi. Jadi teh piwarang teh kumaha mangunana teh kumaha maksudna teh piwarang damel. Kira sila yang kopi lah. Jadi itu atuh jat ngobrolna tuh deket ame ieu ngobrolna parempet lah gitu teh parempet. Beres. Jadi teh papanggih jeung mana teh ngulang eta nya hungku jeung Andi teh. Henteu teraskeun salawatan di mana teu. panggilna jeung ka ieu ka Santiong Terus amis teh dinya teh tabu sabaraha kali lihat teh ka mana teh tabu sabaraha oh apa siang? Itu belum disong lah, belum disong. sisa Pada Pada Isa. Aya mana? Belum disong dulu. Aya. Di pasian naon di ditu di mana? Pasian naon? biasa Biasa. Biasa naon itu teh? Itu gitu-gitu tuh. Biasa kumaha teh. Ah, ya biasa. ada tadi pantos diteruskeun tadi Panci naon panci kita? lain aja tos diteruskeun tadi proyeknya. terus gerak kotek arekaha ieu teh Ieu teh serius ieu aya wawas jadi untuk asa banina. Abi ieu atuh wawas seri nya mangnya. Naon atuh bi naon dari kenal. Sudah sebut. Sudah. harus ya disebut Oh, gitu. teh nyambung teh Lain teh nyamuk lah pan mah. Ngobrol apa astagfirullah. Emang kadang-kadang kok abi kitu. Jadi filmnya aja kesambung naon judulna. Panci ini ngan teh.
Ada aku abdi mah Jadi ieu ieu teh. mah sistem ieu mah paling negatif dan positif tadi diadukan dengan negatif deui ieu mah. Kebat udah. Nuklir. Pas setrum. Udah nuklir itu. Dari mana oge pan negatif dan positif mah. Jadi mah Andri teh kieu Mang Gorjo, Mang Tito, arek gambesan jeung Mang Nana. Itu papanggih jeung Mang Nana teh. Kadeh kepit da ieu. Besan. Oh, gitu nya. Papanak jeung Mang Nana teh kayak pesanan jeung teh Sarah teh nya. Tadi Lain sebutan nabesan maksudna. naon teh? Panganna teh yang yoskeun bade ya mah sistemna teh bade namantuan. Menantuan. Ari mah nanti Pinantuan. Banget teu. bade nyamantuan. Tuh. Ngabantu. Hari memang Minantuan, bantuan. Hari minantu, mah boleh penting ulung minantu. Minantu. Mang Nana ka Mang Teh ka Mang Andri. Lain. Atunya bieu mah ngomongna kitu. Dan gitu lain. Oh lain. Ngabantuan gitu ya. Ngabantosan. Nah, gitu. Jadi ulah beulit ieu. Saya fitnah ya kayak gua abdi di ka Mang Andri caritakeun. Nya Mang Andri Mang Bani teh kitu, cenah bade biasa Mang Nana cenah kunaon nya. Ah piraku cenah. Teu tadi kitu nyariosna. Harusnya gitu manana teh. Depan dia teh pieu ngamantuan jadi minantu. Kadang gua abdi mah. Minantu lain. Oh lain. Ade ya. Bisa salah paham maksudnya gitu. Aya abi mah kalau abi mah minantu cenah. Kadang ku sadayana ge Mang Bojung, Mang Tito, Mang Tedi gitu. Bade minantuan jeung Mang Andri gitu tadi teh kadang ku abdi mah. Ade ya ulah obrolan misi gaya Ampura, ampura. Ampura tah kurang ampura ka Mang Andri tah. Tadi ka Mang Andri tah hampura kita sayo. Abdi cariosan abdi ya lepat gitu. Hayu bahaya bisa teu. Lepat ngajak ngobrol. Lain kupat lain. Lain kupat lain. Naon coba? Kuput. Kieu mah. Lepat. Oh jadi Lepet. ih lepat. Lepat kieu tah. Cepat. Kumaha? Ali lepat pan aya sok aya nya sok ajangan sok Lepet. ieu nya. Lepet. Lepat nyariosna. Lepet. Eta lempang eta mah atuh lempangnya lempang nyarios. Lepat ieu mah kadang aya nya sebutna lepat. Oh. Lepat nyariosna. Jadi kieu nya. Kieu teh naon gambaranna kieu? Itu C. Oh, cek teh naon artina? Cici. Oh, cici. Oh, gitu ya. Tuh saya ieu na ieu teh apa legotna ieu mah. Oh. Maaf teh. Got. Wes got. Logat. Wah, eta legot logat. Astagfirullah. Salah mana? Logat di legot. Udah jadi abi nu salah itu. Eta mah salah Mang Ani atuh. Jadinya. Oh. Beda iya dia sebenarnya Logat itu jadi legot. Oh, biar nyebut logot. Biar nyebut logot salah eta kunaon atuh mani make logot. Hanya pan iman dina ucapan. Oh, aya teh mah geugeuh hate mah kana logot. Legot. Oh. Legot minum regot. Oh, ngaregot. Biasanya legot kopi, salah kopi teh kopi guru atuh diinum. Atau regot Pan di guru dia. di bursa. Di guru. Di bursa. Oh iya tuh gurunya. Di guru. Guru. Oh, iya guru Mang Ani teh ieu. Salah atuh Mang Ani di guru. Artinya di mana tuh bahasa Hindia gimana? Lain Mang Ani hei. Jadi guru Mang Ani teh ieu nya. Saha Mang Borju aya namanya. Mang Borju nya. Ai tadi teh ngimpi naon keur dieu teh keur ngobrol teh daya can beres sih ngobrol teh ieu. Daya Mang Borju nih yang guru riweuh balik. Ngobrol mimpi naon dia Mang Ani teh penting teh. Tuh jauh. Da abdi yang terang ieu teh gambaranna kumaha mimpinan teh kumaha ieu mimpinan. Jangan setiong teh. Heeh. Sok aneh-aneh Mang Ani mah mimpinan teh aneh bisaan. Coba tuh cara masa doa. pacaket tas supados teu aya paparaseaan lah. Ayo. Cing. Ah, udah mah lima. Alah, kok jas.
Ya kudu percayanya ka urang. Heeh, sakaya aya kumaha percaya. Ayo percaya aya kumaha aya kumaha. Jadi kemarin juga Sama anina ka dia tuh manina sareng obos ajat besi aya ye kalau kang ngajauhan. teu jepah padeukeut. Kumaha sok caritana kumaha mimiti bobo teh tabu sabaraha bobo. Pamilihna ada teh uang nikah mah teh bobo jam berapa? Jam 12. Jam 12. Bobo teh hareuh saha bobo teh ani teh? Serangan. Serangan we di dinya. Gitu. Bobo we ada teh. Tah dina mimpi teh ada teh aya ieu aya biasa aya makhluk gaib nyerang ka abdi teh. Awe laki teh. Lalaki. Abis bencong gitu maksudnya. Lalaki tah dirinya lalaki. Kurang di ieu panu itu nanggus nanggung kurang ditangkis. Oh, eta teh ngimpin teh gitu. Jadi itu mah pasang kuda nih jadi silat kumaha. Kuda naon teh kuda na? Kuda lumping. Aing kuda Kupling. Mana? Oh. Iya. Oh, itu kuda teh kitu silat teh kuda teh. Oh. Tadinya Pasangkeun naon pasangkeun teh? Jadi silat. Oh, jadi padu silat jeung kuda teh. Anu eleh. Lah pen ieu. Oh iya, bani. Nah, lain ambil lain misalnya ada nama itu. Saha Ada nama makhluk. nama kayak Oh, kecil. Tiasaannya mangan imah gelut jeung makhluk gaibnya. Terus kumaha deui tah mimpina teh entos sambung apa lanjut mimpina teh teh? Diudangkeun nih. udangku gua Ali. Oh, kumaha tah ka Ali ngelawan teh di dinya. Tuane anu. Da ngelawanna ka abdi. Ngelawan. Pas pandieunan teh. Beriwit. Kliwit ya. Sambat ening. Sampe. Sampai. Wih. Oh, hi. Wih. Kumaha? Di bawah. Oh. Cai. Kita panjia bilang. Cai dah kalau Amis. Amis. Kayak gua apanya aja tuh ya tadi dikieun tah. Itu nanti. Oh. Bakal cekek urang bola sampai. Coba. Iya di Bisa itu cari lagi. Masuk Itu mana sih? Oh, gitu. Ya. Nah, terus kitu teh udang we babani teh nya. Jadi dicekik sampo nya. Gitu. Langsung udah. Jadi gitu mang nu bieu diomongkeun mereka tukang tadi. Jadi Mbak Andri teh lain ngabesan mang ada ye udah ngomong Mbak Andri. Di mana ke tukang nya bieu bisa salah paham. Ya teh berarti ngabantosan mang nananya. Oh gitu. Tah teh kitu kudu jelas bisi ke abi nyari tangan ka Mang Andri. Oh nya Mang Andri ngabesan. Cek saha sama Bani, cek Bani dieureunkeun ke salamatan di pecah kartu merah. Atuh, eta wasit Mang Andri mah. Itu ya. Hah? Sakanya aneh. Oh, babani nu aneh meureun. Lain abi aneh lain. Sakaya aneh-aneh di dieu mah. Aneh-aneh naon maksudnya aneh-aneh teh aya naon teh dina ieu teh kumaha teh aya naon. Sok we beja ka Abah teh, ya Abah pan itu meureun. Temponya banyak saya. Aya motor, Lain dari motor lain. naon? Jadi kamar cai. Aya naon? Cai, sabun, Ucing. teh ucing. Aya tuh. Coba bani aya naon di kamar mandi? Ayo dia di luar. Lah dia Gusti Allah lur. Lain ini dia dina kenteng. Oh, na kenteng, naon kenteng? Naon dina kenteng aya kenteng naon? Bareng. Udah kenteng beureuh hejo. Kumaha aya teh lagi teh. Nah, aya baju belum. Atuh baju beureuh atuh aya tuh. Eta ieu Puan Maharani TPDI beureuh. Jadi eta teh cenah aya makhluk kebejuan. Oh, awalnya laki. Bohong ka Wani meureun. Fani pernah can nyarikeun awewe baheulana gan diputuskeun awewe. Pernah can? Anu Bogor pernah can ka Wani? Pada wah aya. Bogor lah. Si Yu jupe Bogor. Gitu. Di dia unggulnya ayana teh aya di mah eta mah eueuhnya.
Di dia unggul baju hijau ayahnya. Itu nya cerita natenya mana natenya. Ayo bawa mana buka Indra Katalapan. Bukan ada apa? Indra. Oh cekak salapan naik kan mah. Tambahan Bayawa. Salapan. Di Indra. Salapannya Indra teh. Indra kan nama Indra ke-7. Indra ka 12. Kalima. Ade euy. Coba abdi pangtoropongkeun, abdi pangtoropongkeun. Nah, Abdi pakapé beunghara apa belangsakeun. Wow. coba tinggalin. Udah wow. Oh, da lu kumaha pangnarik atuh beung ngalikeun. Serius mani. Beunghara apa teu? Baca heula tuh, Baca heula tuh. Baca naon sih baca. Mang Ani keur neropong. Teropong mah aja. Kaharep mah di Beunghara. Ka tukangna. Ai Beunghara mah haeudeun. Ai malahan. Pokoknya bae ka tukangna dia mah. Maaf. Di beunghara apa kumaha bau? jabatan benar tak kok macet Naon teh? anu ieu Sing tarik atuh nyariosna teh kadangeun. sukses Mi sukses. aing mah sukses Lah, itu. Aing ini mi sukses kumaha ieu? heula Heula. Modal dari pembeli eta. Aing jadi kan mi sukses kieu kumaha teh? Mi sukses. Mi rebus. Mi goreng apa mi rebus? Kayak mah pakai pi sukseseun. Oh. Pi sukseskeun. Aya puskesmas lain, ada puskesmas. Kayak pi sukseseun. Tahun sabaraha beunghara teh uing teh tah? Tahun sabaraha atuh tukang gara atuh? Beunghara mah haeudeun. Tahun sabaraha tahunna beunghara? tahunna ieu Tahun gajah. Tahun sabaraha? 20 ya. Tahun gajah. 2028 Oh, dulu. 2 tahun ini ya. 2 tahun deui. Poe naon. Poe naon tah poena tah Abah? Pani. Poe gatot. Keropong ya. Aya poe asin. karena Barangna. karena mah ieu malam depan Poena malam Jumat. Malam Jumat. Nah, abi hayang terang nih, abi bakal nikah di mana Bapak nih? Nikah di mana abi? aya nikah mah moal mama mau nikah deui moal Kunaon? Mau nikah di kunaon? Patut mah aya teh ngaledek. Ayo. Mau nikah di abi? Mau nikah deui mah goreng patut dia mah ayatnya. Kumaha coba ayo. aya emang gitu Eta hodam aja. Oh, dah kumaha ya udah ayo urang ya, ayo udah pan we awak urang ya. Keropong. Hah? Maya teh aya. Aya teh aya. tapi aya sih Tuh, nya bieu teh aya, ayeuna aya kumaha ieu teh? anu inti nama Heeh. ayaan mah teh. Aya anda aya naon aya beuteungan. Aing Naon lah. Hodam aja teh kagak. jangan disoleng ya Bisa. Naon teh meleor ini ngan teh. jangan disoleng Oh, ya meleor. Ini kan teh meleor. Oh, baru ya. Bisa gitu. Coba teu percantan abdi mah Mang Ani ah. Coba teropong deui mangajatna coba. Bisi salah, bisi aya angin dia mah. aya selesai Oh. Soalnya Naon yang misalnya kira-kira. coba sing tarik atuh nyarios teh kadangu ya abdi ya. non namanya teh jurba Durba naon durba teh? jurba Curba, make baju panjang tiangnya jubah. Jubah. Durba. Kumaha ieu teh? bisi ieu abis itu bisi lepat Oh. lepas Ieu leubeut lain. lepat lepas Ah, sepat. Lauk sepat mah meureun. ari sepatnya beda imah lepat ari lepat mah make Ese yusu. n Heeh. y a n g Nyepat. Sama Yaman bahasa anak-anak. Nyepat. nepat Nyepat itu mah N mah. N, kumaha coba ejah coba. Nyepat. Coba. Coba ejah. N, Y, n y a p Ya. p itu Ya make p ya ya iya ya pe. jadi pecak meureun. Ya pe. N, Y, Nyopet. Nyopet. N, Y, A, p P, A, Nyopet. N, Y, Nyopet.
A Nepat. N Y A P T A N G. nyapong meureun teu kengeng ki Beda. Aduh, aing mah Gusti. Beda. Ari Mang Ani usiana sabaraha ayeuna teh usia Mang Ani teh? Ayo usia abdi mah 250 tahun sih kan namanya Mang Ani mah moalnya masukkan yang muda. Aduh. Jadi jero nama kolot Bawa di teh nikah teh aya tahun sabaraha ye rencana teh cita-cita teh ye. Tahun gajah, tahun eme, tahun meri, naon ayo? Paling Awewe naon can aya, Gampang ya. awewe saya. Ieu mah ieu heula, hayalan heula. Gambaran. gambaran Betul deh, heula. gambaranna. ayo balas ya. Oh yang abdi mah paling ge 1 tahun. Setahun deui, amin ya Allah ya Rabbi. Aya teu acisna. Iya kayak Sabaraha coba? Mang Boli pan 500.000 kewe. 100.000. Nya, bawa. Abdi 200 abdi dah, janji abdi 200 nya. Oh, bawa ini 200 nyumbang tah. Kamu nikah. Heeh. Setahun deui kan. Ngalewat setahun mah moal dibasihan mah jadi dibatalkeun. terus aya calon Mang Ani Jadi tidak mah kalau nyawa kudu neangan hayam gitu. Emangnya mudah-mudahan supaya lancar di ngomongna. Bakal ya. Kayaknya ambil nih Pak. Supaya main mau ieu ke usaha ieu. Jadi kitu nya kesimpulan teh. Sampulan kumaha teh? Kesimpulan. Biar cabolan. Mencabolan kumaha teh ka capol kitu. Kumaha coba kesimpulan. Oh, setia. Aduh. kayak kieu na teh atuh mah jatuh teh. Ambil kesenang. Kesepian. Kesepian. Tak ada yang abadi Kesimpulan. Dari yang namanya gitu ya. Ari ka Bogor teh ayeuna teh anu mana nu asli teh hiji we ieu mah. Nu murni Bogor, Jakarta, Palembang, Suramadu, Surabaya, Cimahi, Cipedes, Cisaheng. nu hiji mah Ibu nu hiji we anu hate. Pasti. Orang Kuningan. Oh, nya. Tadi mah orang Jogja, orang Palembang. Udah kan Kuningan. Kekeh Kuningan mah kumaha? Jadi awalnya Kuningannya. Kuningan. Jadi mau bisa gitu. Mau bisa ada Kuningan. Ya mah di Kuningan. Oh, di Kuningan. Oh, berarti awalnya ada Kuningan. Ti tutut etang. Anjing, beca. Itu. Awal Kuningan itu mah dong. Bawa teh huntut teh kunaon coplok teh kitu teh huntut teh. Keubis tina takal Kristen. Dina takal naon? Kemarin iya sebutna coplok. Oh, coplok. Coplok itu bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggris dah. Ayo. Satu. Bahasa Indonesia naon? Bahasa Indonesia naon? Namun bahasa Inggris mah Anjing. Coplok. Dosen. Itu bahasa Inggris tanya tuh waju. Dosen. Ya ngomongnya. Bahasa Indonesia naon? Namun panci mah hem. Tete panci. Panci bahasa yang itu bahasa Inggris. Namun ente mah ente belagu. Oh tuh diganti Arabna ente mah. Coba ayo. maksudnya karek terang. Atuh udah matakan ngaji, makanya ngaji. Ali gitu, ali ngaji naon gitu. Atuh ngaji naon? Ngaji diri. Oh. Rukun Islam apa hal? Rukun Islam. Hiji. Ya, eda Islam lah ya mah. Ya hiji. Naon enggak? Mesti Lain. naon? Sahadat. Terus Engke temen ngedokeun eta mah. dijodohkeun kumaha? Lain, maksudna lain dijodohkeun lain. Nah. Hari ayahnya. Heeh. Hari dina hukum Islam mah pan utama mah aya hiji. Kan sahadat. Kan ieu mah kan aya sabaraha bukan aya hiji. Pan ayahnya mah Hiji sahadat. Dina agama. Sahadat Islam seperti mah. Heeh. Anu utama pan ari ke
anu wajib anu ku urang anu ditawi ya menjadi ditawi anu ini Naon ditawi teh kumaha? apa tawi Tahu deh hui. Sawi. Astaga. Yang utama aya 5-nya aya sama Hiji. aya 5 Ieu hiji. aya 5 heula Hijina naon? hijina teh Adat. eta sahadat 2 salat Heeh. 3 zakat Heeh. 4 Heeh. puasa Heeh. 5 munggah haji Genep. Balik deui suka haji teh. Berarti bawa di sini itu ya. Hiji di dong diri itu. Goblok. Lur teh boga bahaya teh boga. salah gitu mah salah aya ini nama aya hiji Naon? sahadat sahadat teh geus eta mah anu opatna ge nuturkeun Makanya kan turunkeun. asli tuturkeun Turunkeun jalan mana itu diturunkeun teh jalan kan mana? di mana ge pan sahadat Heeh. salat sahadat salat zakat puasa haji Angger mau ngaji mah sing gitu di hajinya. hah Atuh balik deui genep. Gelut bang. Faedah. hiji mun nama hiji Sebenarnya hiji. Oh, ya iya. Anu opat ka manakeun atuh? Ya 45 atau 5 deui kan. opat teh Oh 5. Oh 4 deui. Oh, 5 nya. 5 cek mainan kan. Ajek main. Anu opat kemarin, opat kemarin sesana. bener pan iya Nuturkeun. nuturkeun Geus saha nuturkeun teh babani? Apa nu opat eta nuturkeun teh? Anu opat eta. Kade eta. tadi opat teh nuturkeun ka urang coba teh ieu nya majar pertama pan sahadat lah Lain pertama naon teh pertama? Pertalite ya pertalite gento. Lain bensin. mah anu nomor 1 Oh, eta. Dan gimana nih? Ini pertama aku ada dengan dia. nomor 1 sahadat anu kadua salat ieu zakat puasa munggah haji beres gitu mah aya 5 Ais ya di YouTube-nya. Dia ada haji cicing gitu terbalik deui. Tuh. Ayo masih di sini itu cicing kayaknya di Saudi. Balik deui nomor genep. Berarti 7. 7 naik pesawat. Capek. Dah, paling Indonesia deui. Pada lagi dia kapan lagi. Anu eta teh ka mana teh sasana cek bawa ini hiji sahadat. Tah anu sasana ka mana tuh nuturkeun bawa ini anu apa teh. nya Soalnya nuturkeun bawa Ieu ajengan ieu. nuturkeun Lain bawa ini nuturkeun eta lain. Oh, jauh mah aya kitu urang. sebabna ari hukum gitu apa aya nuturkeun dina hukum Ai. sebenarnya hukum wajib anu urang anu di kalau nan Salah aut kumaha teh. kalau lain dilaksanakeun Oh. dilaksanakeun anu opat anu utama pan ieu lah sahadat Heeh. sahadat salat Heeh. salat zakat zakat Nah, sudah kata puasa mana? Heeh. Sudah kata. anu kalima Ai bawa ini Jakarta bawa ini. cosok atuh Sabaraha Jakarta teh per tahun tina saya sabaraha ratus tina duit. duit Sedekah. 20 ieu mah 25 5 juta. Ai Jakarta teh. 25.000 Semua. Sampun mahal 25.000 teh. Jakarta. 25.000 teh kumaha? Nyambung kumaha? 10.000 sama hiji. 40 genep 45.000 nu ku duit teh. 40 genep Di mah ya tuh loba teuing bawaannya 25.000 kan. Kan gua itu buat. tiba hari biasa saliter berapa 12.000. Salah, dia biasa sebelah hiji saya. Oh, iya itu maka itu. nah itu saliterna saliter 12.000. Ari Jakarta sabelah liter. aya Jakarta paling aya ana 20 liter. 30. 2 liter 2 liter. 3 liter setengah. Aduh ya, aduh. Astagfirullahaladzim. 12.5 kali 3 barahat. Tah, tambah jeung setengahna. 3 kulak setengah mau cek bahasa kolot mah bau kade tah bau nya teh ilmu tah kade. sebabnya ieu mah beda kaul yang ieu mah ya beda kaul beda ya kan aya anu dina ieu mah anu utama mah abi mah aya
Ngan sebabna aya. Aya teh aya naon bener teh. Cicing aya. Oh. Sok cek ieu wae soal nanaonan wae. Abi keterang dina mah nya jagat mah. Urang kudu aya jagat teh supaya urang Kan luar tersangat can ditambahkeun kan. Oh. Apa tuh? Kawan 20.000 cuma can tambahkeun banyak. Tuh. Tambahkeun apa? Tambahkeun 20.000 jadi 45.000 kan? Tuh. diduain. Gitu bawa. 25 tambah 20 ikut 5. Macam beres serius aja Bang ya. Ya. Gitu ya. sukiwa. Sebenarnya Terang deui satu. Gitu ya. beda kawan. Beda kaos. Nah, beda hawa. Beda kaos, beda naon? Beda kaos lain. Aing kaos aing kawal. Ya masih bete kawal teh seperti dina. Hawal, hawalan mau tahu sekali hawal. Nya ada mah hawal ini. Kawal. Kawal teh seperti mah beda hadis. Itu mah beda kitab. Ayeuna kitab naon? Kitab naon? Kuning. Koning. Koning. Koning teh naon teh? Cadup. Naon? Kumaha teh? Aya kitab. Sapina, Jurumiyah, Alfiyah. Naon? Kitab naon sok coba bayang nyaho kira kitab teh kitab naon? Udah dijelaskan ya. Ai babani saha nabi teh? Saha nabi teh? Nabi saha nabi? Nabi naon? Nabi wir kan. Nabi bir. Nabi. Utuh ngomong tahan teh. Ini udah jadi Tuh. Korek. Eta korek wow di sekolah ya. Korek. Oh gitu. Mane Pancasila teh sabaraha hiji? Nah, Pancasila. Pancasila mau kayak genep. Ya genep. Genep Suara. Ya kok ya genepnya? lain. Genepnya. Pan Jeung macana berarti non Pancasila. Pancasila mah Satu. satu. Lima ya lima. Hiji. Sila pertama. Sahadatnya? Bener itu mah Pancasila. Sarua. Masalahnya Sarua tuh. satu. Sahadat ya? Lain non. Satu. Satu. Ini Katolika. Ini ujo dia selebih lemot dia. Bisa dua. Angkatan Laut. Piraku emang ini orang mana? Indonesia. Langsung. Piraku teu apal Pancasila. Tapi latihan. Ye. Kedap deui, cenah kedap deui. Oh, Kedap deui. Dah. Ketuanya Maha Esa. Hiji. Dua. Udah mah jangan. Oh, kayak kedap. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, Esa ketuhanan. Masaan. Manusia yang sempurna ya. Manusia naon. Manusia nu adil. sing tarik atuh. Manusianya adil naon. Teka dangu ya. Manusianya adil Manusia Nu adil. dan Manusia adil adabnya. Ayo lima sih ya namanya. oh ayeuna mah ya 5 ayeuna eta teh. Ayeuna kamari jawa atuh kamari. Ayo lima. Kamari. Ayo lima. Ayeuna teh. Ayo lima. Ayeuna. Hijina naon? Hijina mangani naon? Pancasila aya 5, sila kahiji naon? mereka juta. Mau tadi pokoknya mau di Udah ini tonton kita buat dia. Ye, mangani teh orang Indonesia teh kumaha? Tidak mencontohkan orang Indonesia yang baik dan taat. Satu, ketuhanan yang Maha Esa, merenya. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, merenya. Tiga, Persatuan Esa. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan. Satu ding dapur. Hanya tahu lagi jauh siapa kayak Kerakyatan yang dipimpin. tuh, ku abah tuh. Kerakyatan yang dipimpin oleh Maklum. naon. Empat, kerakyatan. Orang.
dipimpin Oleh. oleh kerakyatan yang dipimpin oleh rakyat, kemakmuran dipimpin oleh rakyatnya. oleh Kemakmuran dipimpin oleh rakyat. kebaikan Kebaikan. kebaikan. Kemakmuran dipimpin oleh kebaikan. Kebaikan. kebaikan lain Ngamuk siapa ya? Jokowi. Bapak Prabowo ya, Pak Prabowo ya. Aduh, ya mah Pancasila kita apal tuh Pak Dedi ya. Pak Dedi ya, Cana kabarak ya. Aduh, ya mah teu apal Pancasila. Kerakyatan dipimpin oleh Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, Ahmad, kebijaksanaan, terus dan ke awas ke mana ya? dan Citepus. Ke WC. kebaikan Ayo dua kebaikan. Pintar. mangani mah. Eta karang Mabok, mangani mah mabok, teu apal Pancasila. Kalimanan Keadilan keadilan sosial bagi sosial dibagi sosial. Sanes. Keadilan sosial bagi Indonesia seluruh rakyat Indonesia. seluruh rakyat Indonesia Upami Bhinneka Tunggal Ika eta teh artina naon filosofina eta teh? Bhinneka Tunggal Ika teh bibi ah ieu mah kada dikirimkeun mangani mah nya ka barak militer. Iya. Pak Dedi teh Pak Dedi ye, Pak Dedi dilaporkeun ke Pak Dedi ieu mah. Coba Bangkut, ya. minta saya salam-salam ke teman-teman bersolawat di mana? Kirim-kirim salam. Salam. Mani ngirim Sahabat Ani sahabat paling dekat di tim solawat. Ada tanya dia saya sebutan. Nah, sebutannya dia. oh disebutkan Sebutan bahwa dia. Kabar yang maksudnya yang dekat salam buat temen. Nah kita dengerin Lain ketan. ketan lain Naon? anu iya mah anu deket jeung urang gitu Saya lagi bah ketan. ketan lain Mangani coba nyuhunkeun korek. Kalau silah itu mah bahaya ya. Dia haram lawan lah. Bapak ini aya jadi naon baheula sajuta. Superman. Hobi naon hobi maneh naon? hobi Heeh. Congklak. jangan sore Hobi. Hobi. Eta mah cita-cita mangani. Cita-cita. Hobi sareng cita-cita benten. Benten kasep. hobi mah ya jadi hobi mah nyeum yang teh ya. Bisa jadi. hobi mah jadi bos muda Wes. Eta mah atuh. Hobi Hobi mah bawa cita-cita. cita, hobi eta mah jadi bos besar mah. Hobi mah naon olahraga. Main bola eta hobi, lari eta hobi, ari hayang jadi bos besar mah eta main hobi. Cita-cita Hobi dikaresep dikasih karena sebab main bola, bulu tangkis, Alocok. ngelocok eta hobi. Nah, coba itu coklat gitu kan. Hobi mah udah mah dia awe. Playboy nya. Ieu mah playboy ieu mah. 7 kabogohna ge Mang Ani teh. 7 guys, 7. 7 Mandri. Nya Usep. Nya Mamat ya. Janto. Apad. Deput Gitu.